Lain ya, mempeng eueuh koroco Kang Haji rek mamatahan ya. Atur nuhun pisan Kang Haji, katampi satu acana oge ku abdi. Naon di dinya mah? Cacan oge acan dewek teh ngomong. Jol katampi. Jika ngomong ngadengekeun itu teh. Salah wae aing jeung si eta mah ngomong. Sanes kitu Kang Haji, maksud abdi teh. Abdi teh bade nampi sagala wejangan Kang Haji, kitu maksud abdi teh. Ah, kitu sae. Lain sebenarnya mah di dinya teh jalmi sae. Oke. Ya. Sabab gabung jeung jelema dua rada euleug jereug kabawaan. Lain Kang Haji mah rek nanya we ieu mah. Hirup mah pilihan. Erek kitu wae. Janten jalmi teu gaduh. Nuhun Kang Haji, rupi nama abdi teh kacanakeun ku barudak dua eta teh nya. Moal Kang Haji, rupi nama kapayuna mah abdi teh satia-satiasa mah hoyong ngalangkungan Kang Haji dina kasuksesan teh. Keke. Sakabah-gabah nyarios teh. Hampura. Kang Haji mah moal aya nu ngaleuwihan di dieu mah. Ayeuna di dinya ngomong jol kitu, ngadoakeun di dieu miskin. Itu Kang Haji sanes kitu maksud abdi teh sanes. Teuh nya. Sok teu sinkron di dinya mah ngomong teh. Paingan hirup teh maju-maju. Teu konsisten ngomong oge. Aduh Kang Haji, turun pisan katampi wejanganana nya. Abdi teh suami ieu tuh teu kiat. Aturna Kang Haji nya. Mangga. Assalamualaikum. Salam.